Yang Ulan. tong lo bating heureuy cu. Ai teu heureuy teh abdi mah gua aduh. Heeh. Lain. Saban-saban robah mangsa ganti wanci kurunyung tahun ilang bulan. Sumuhun. Sok mineng ka Bandungan. Sanajan urang manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Sumuhun. Angin kadar tinu kawasa nu bakal pikir-pikir ku uwa eta gamelan sakitu beda-beda. Beda-beda. Heeh. Suara. Saron, Saron, peking, panerus, Gamang, bonang, gamang, eta teh beda-beda. benten-benten. Beda-beda. Beda. Lain selenteng ya. Selentem. Sanajan beda-beda ayeuna gamang jeung saron apan di jieuna oge geus beda. Benten. Gamang tina kai atuh saron tina parungu kitu oge anu kabeuli parungu. Semohon. Anu teh kabeuli. Kenang, goong, kabeh beda tapi lamun geus prung dihijikeun jadi hiji kakuatan. Ari parantos ngagigi mah. Geus ngagigi salaras satujuan tah eta teh conto keur urang ulah keneh ulah eleh ku gamelan. Ya, jadi sareuneuh saya. Heeh. Ari gamelan beda-beda tapi geus prung teh ngahiji jadi kangeunahan tapi jadi lagu jadi kangeunahan. Sumuhun. Tapi naha jelema kadang beda-beda tapi geus kahiji ngadon parasea. Da eta wah ngadon pakia-kia. Ngadon pakia-kia heeh. Ai ngariung teh jelema mah kalau bapi paseaeun. Heeh adalah ngariung teh kalau bapi omongeun. Ai gamelan mah ngariung teh jadi raoseun. Heeh, komo gamelan mah geus digunukeun pantes teh isukna teh dijual. Sae teh gua. Yang Ulan. tong lo bating heureuy cu. Ai teu heureuy teh abdi mah gua aduh. Heeh. Lain. Saban-saban robah mangsa ganti wanci kurunyung tahun ilang bulan. Sumuhun. Sok mineng ka Bandungan. Sanajan urang manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Sumuhun. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan. Karasos. Saperti anu di alaman ku uwa ayeuna. Laras. Nying hareupan kaayaan alam kiwari. Alam kumaha wa kiwari aduh. Heeh, jelema teh asa geus teu wawuh deui jeung alam. Sareng lingkungan. Jeung lingkungan teh asa patukang tongong. Asa toja iya. Asa patoja iya. Contona ayeuna gunung-gunung gararunul pasir-pasir balulistir leuweung dararempak. Limah-limah susukan geus darareet bencana alam di mana-mana. Sumuhun. Tah eta teh ciri yen urang ayeuna geus jauh tina alam. Jauh wah. Geus mohokeun tapi lamun ditingali kana hakikatna mah Kumaha wah. sabenerna mah urang teh ngaguru ka alam. Oh kitu. Bener heeh. Laras wah ngagu. Bisa naon bisa nyebut itu bisa nyebut ieu teh pan eta teh alam nu ngadidik teh. Alam laras wah. Atuh maraneh panayagan da sakola henteu. Teu. Nya Ukur semet SD. ukur semet SD tapi bisa beuh. Bisa na. Tuh. Ku alam. Bersyukur alhamdulillah. Gitu. Jang. Ulan. Uwa teh. Kayak ngariung jeung barudak teh ju. Cing pangrawankeun barudak ya. Mangga Akang. Euy. Itu di sauran ku bapak. Naon cenah? Nu kaya prayogi naon namanya teh nyauran Akang. Halah, aing mah ngadenge lagu Sunda teh resep. Naon make teh resep kawa sirup dilahirkeun di Inggris we make teh resep. Kampungan. Allah kampungan si eta mah. Ai kana gamelan kampungan. Ai kana gamelan kampungan si eta mah. Ngadenge gamelan beusi ditakolan. Naon di Akang? Ningali zaman ayeuna atuh zaman teh. Zaman ayeuna geus zaman teknologi nu canggih. Bener eta. Geus mararaju. Maju.
Eta model kenang kulit ditepakan. Nah naonan. Nari kena kudu tina seng gitu. Tah mun bisa mah tina seng. Sugane beres kenang teh rampal leungeun teh. Ya Pak. Naon sia? Ada ari abdi mah budak ngora Pak. Lain selera. Lain selera, lain koki, lain masakan. Bapak tong geuleuh ka abdi pedah abdi teh resepna seni Sunda. Lain geuleuh aing mangawawadianan. Sia teh urang Sunda. Urang Sunda. Lain geuleuh dewek maneh bisa naon resep kana seni itu, resep kana seni ieu. Ngan kade ulah mapohokeun kana seni sorangan deuleu. Ulah cudodog tinggal iga. Ya. Maaf di we Pak. Nya da abdi turun ka dunya teh ka hayang. Turun ka dunya teh teu hayang temung geus di dieu. Jawaban bener sih teh. Si edan mah ngadonyek sek jero. Ulah di Bandungan teh wah. Jadi we pundung di Banyolan wae. Naon? Akang itu bapak. Iya. Doraka tuh teh kakolot gitu. Bapak doraka ka dewek ah. Batur mah. Mana nyaah ka anak? Ya. Lamun nyaah ka anak disakolakeun. Disakolakeun. Dipasantrenkeun. Di Paraban. Di Paraban. Di Bajuan. Di Bajuan, disakolakeun, dididik. Tuh tetangga dewek masa sama dewek aya geus anu jadi dokteraneus. Jadi sarjana. Jadi doktor. Insinyur. Nyebut oge encep Aden. Ka aing mah eueuh da teh sakola nyebut teh si cepot teh. Kang ulah nyeri hate teh. Dicarek ku bapak. Dicarek kumaha dicarek. Eta lamun ente teh nyakolakeun ka anak disebutna naon? Hianat. Tah ini salah satu korban pengkhianatan orang tua. Lain Boating manehna nu bedegong. Lain bedegong jang, maneh mah tong sakola, geus we ngangondoma. Oh kitu eta teh. Nepi ka aing boga anak ti doma. Kumari wayat teh. Dewek keur cicing doma ting ka mana teh masih gawe ah. Heeh. Yang lalarti meureun. Dewek keur cicing doma dijual keur kurban. Lain pikir-pikirnya. Dewek kitu teh nguji we ka bapak, nah bapak teh nyarek moal dewek ngomong kitu resep kana kesianan Sunda. Mata kitu ge meureunan ngewaeun dewek teh temu ngamumule budaya Sunda teh. Bisa jadi. Padahal dewek mah geus ngadarah daging. Yang namanya seni itu udah merasuki jiwa saya. Oh gitu benar kan. Ayeuna zaman ayeuna dewek teu mengikuti apresiasi. Teu bisa ngigelan zaman rek kumaha nasibna ieu budaya Sunda. Oh benar. Heeh. Sabab ti baheula oge ti episode mamana oge geus dibejakeun. Martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budayana awut-awutan bangsa geuna ge moal teu ruksak. Moal teu ruksak. Nah, nu matak dewek mah nya oge urang Sunda tapi dewek mah bisa budaya nu liar. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Cintaku padamu tak akan pudar walau seumur hidupmu dalam kemandulan. Burudul menak tuh jadi kayaknya jurik ah.